Hanya poe kontrol kebon jahe. Haji Janur bisa pesen kain. Ngeun sore-sore. Wah, ayam james euy. Jigana teh pengadahan nih euy. Waduh, kebon jahe aing 3 hektar mending ngemplok hejo gitu. Aduh, aing. Lumayan aing si Haji geus pesen. Aduh. Kebon jahe 3 hektar geus dipesen ku si Haji. Baru teh minta foto heula. Foto heula ku aing gitu. Aduh. HP teh dibawa. Oh no. Cokot heula ku aing atuh. Alah, HP ngadon tinggalin. Si Seblu biasa sok aya keluar kali ngadon eueuh. Halah, dasar goblok. Kabeneran Mang James geus indit. Dipurak ku aing kadahareuna. Hah, kabeneran Mang James eueuh. Purak ku aing. So gaya. Sanggup juga teh. Nu leutik heula. Endah ya kan, lampu pemandangan, beli ngawedang, yo ngenang gitu lah. Eta geura si Seblu wedangan aing ngadon di tuna. Dasar siapa? Paleku. Tenang, tenang.